informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi. Hiji, bakal aya jelema nu murtad. Nomor kedua, bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Mata ya ayyuhalladzina amanu. Cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Wahai jelema nu ariman. Sakadang deui bakal aya jelema nu murtad. Hiji, nomor kedua, bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayyartadda minkum an dinihi. Saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir, ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa ke bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah. Jadi ayat 2 hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Telila Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah, dipundut ku Gusti Allah, mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi lah haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh ka kuari aya citra aya puri di dieu anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakit kan maka atuh mangsia nyarahopan ada teh murtad gua. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah na cek Sahibul Kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad. 11 golongan nu murtad. Ngan di zaman Kangjeng ayat 3. Di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtaran ka Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ya orang hitung-hitung muludan mah ya. Muludan ieu mah ya, ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleuk cauna gede teteg diukna. Mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip, bangun jiduh bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi. Bahkan lain sekedar murtad, ngaku Nabi deui. Jadi ayat Nabi tandingan. Jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi, tetap Allah yen tandingan. Yen tandingan Nabi, jadi jelema ngaku Nabi. Kadang-kadang kurang bangkawara, emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari. Aya kiai anu teger teh pasti aya babandingna. Pasti bae aya kiai anu teger, aya nu ngalembar jangan bandinganana. Engke ge masyarakat sendiri, masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli. Ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah. Lamun asli negakeun agama, hiji tilok nyieun proposal. Asal kiai nyieun proposal, tandingan kiai tah proposal. Kedua, tilok dek nyieun yayasan, komo dana Australia, komo dana ti Yahudi tipatikan memuadaekeun tah kos kitu mah. Mun aya tandingan kiai bener tah. Tandinganana tah geus kajian kumaha ge. Berdalih ka kaler ka kidul langgeng ku sia dalil nu jelas lain nganjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tah kiai. Sakitu bae titik bae geus pokona. Kudu aya tandinganana bae kajian kumaha ge. Sebab boro-boro kiai deui. Cacakan wali bae wali, loba nu ngaku wali-wali. Wali loba nu ngaku wali. Nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir, ka Syekh Abu Hasan As-Sadili, ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, ka kitu Syekh Siti Syekh Marufil Kuhi, jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan, loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya. Kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah, yuk
urang ziarah ka makom Syekh Nawawi. Zararah lah kali itu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung. Pak Haji dari mana? Ziarah. Ziarah kemana? Ke Makla. Makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten. Saya dekat rumahnya. Sugan kula mah. Sugan kula. Nyana akur jeung urang. Mantak dideketkeun bae kitu ngabanggakeun. Itu dekat dengan rumah saya. Padahal lu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta. Aya deui. Geus kitu bae eta mah. Kenapa sih diziarahin? Oh dia ulama besar, karangannya banyak, dibejakeun kukula gitu. Emang udah jelas kitabnya bener? Jepan nang tangan kayaknya. Kan jadi kieu ya juga lain akur gitu. Masya Allahnya duaan bae, ya digang ngomongna ge. Ih, kukula teh emang kenapa sih? Emang belum kenal dengan Syekh Nawawi? Enggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu. Syekh Nawawi itu apa ya, manusia biasa, enggak jelas itu orangnya. Wah, gelut tau lah ya ini. Ih, mapan Mekah. Ditahan, kita kukula ditahan. Udah gini aja, saya kamu. Nanti di akhirat kita ketemu. Enggak sebaik ulah kacai baik. Nyana nurukeun baik. Pan di akhirat. Tapi mendang sababaraha poe nyana datang deui, ngajakan ngobrol deui. Ngajelaskeun Syekh Nawawi, kukula dijelaskeun teh, dijelaskeun tentang kewalian. Tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik. Kalau situ Bandungnya di mana? Pajagalan jakin. Oh, di situ mah banyak Persis ya. Mungkin Mas juga Persis ya. Mohon cenah. Wah, tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi. Tuh jeung batu cek urang teh. Batunya nambarah di dinya. Hampura ieu mah Mekah cak ulah teh. Masya Allah, aya beta pengalaman di Mekah pas kitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah. Ulah aneh, kuari bage kuari nu datang ka kula. Ulah manusia biasa. Habib bae Habib. Aya anu nentang, Habib nu nentang ka kula aya. Sakelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Al-Jani. Atuh deuk nyaho di mana aing ngaji teu naon teu mah. Ngan saturunan-turunanana doanya na aya teu ngaji mah tetep bae. Kula pengalaman Habib bae aya nu teu percayaeun kana kawalian. Ngan lalaunan kukula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun. Mesti jamaah Habib cek kula teh anu jadi imam terus kabladina rada sadar. Teu cacakan eta bae geus teu paham. Komo atuh nu teu ngararaji. Mentak dibawa kurang haolan ngajelaskeun tentang wali. Hiji, nomor kedua supaya orang kabeungkeut wali Allah abadi akhirat anu ngagus sakitu doang. Jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jak geus hijrah hate urang mah mall aya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator. Oh benar. Masya Allah. Nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawarah adalah Banu Mudlij. Roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob. Ngaran aslina Aswad Al-Ansi. Eta jelema buang kawarah anu luar biasa tanabba'a. Ngaku nabi nya teh. Ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh. Urang mana eta? Urang Yaman. Wastaula ala biladihi. Nyana jadi pemimpin Yaman saat eta. Wa akhraja umala Rasulillah, pagawe-pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah. Kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu. Numantak kata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Syahadatil Yaman jeung penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij. Apabila ada kesempatan segera hancurkan, basmi, langsung nyieun kekuatan. Setelah nyieun kekuatan diserang, begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili. Setelah dibunuh,
dibakar imahna, dibelom imahna, dihancurkan. Nyana segera ke Madinah, laporan ke Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin. Bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Dailimi. Hancur hiji. Nomor kedua di Banu Hanifah, ieu nu geus terkenal luar biasa, Musailamah Al-Kadzab tanabba'a. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi deui nya, bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul Kadzab teh ka Kangjeng Nabi nyuratan dina suratna kieu min Musailamah Al-Kadzab min Musailamah Rasulillah, min Musailamah Rasulillah nya ngomong kos kitu sorangan. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah Al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana made jero hatena anu sujud di hareupeun. Lamun aya jelema sujud kalinya Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener. Aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ti dinya ngising dinya kadieu kan diusap ditiup cageun. Dek kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke ka Musailamah teh bogaan kamonesan. Ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut. Ditanya rukun wudu ke heula, ditanya rukun salat ke heula, ditanya ngridit halal, atuh lain kiai ka mah kuyai. Tah, atuh boro-boro ngaku nabi, ngaku kiai ge can aya nu percaya. Ngomong ngaku wali, ieu mah ngaku nabi, nu mantak dipercaya Musailamah Al-Kadzab seorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir. Mantak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik deudeuh, kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung, nu mantak deudeuh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi. Suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Amma ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam Musailamah Rasulillah. Coba eta surat muridak bulu orang ngadenge surat kos gitu, tapi dijawab ke Kangjeng Nabi fa'ajabahur rasul. Surat fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung tulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat ti Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap, bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha, Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, wal akibatu lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat, ciri surat menyurat pohara luar biasa. Orang lain kan surat orang lain, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tak banyak kos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi, ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya.
Wassalam Dedi Pasar Kemis. Make tanda panah sot. Dibaca itu orang menyuratan tak kos gitu paling. Tuh batur bas surat teh lain lalagaan. Luar biasa. Baca aku kangen nah dua tajelema menungaku nabi. Dukun nomor katilu mengaku nabi adalah Banu Asad. Ia adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a. Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae. Numantak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu. Lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi. Segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad. Badhazama ba'dal qital. Kemudian langsung dibunuh. Nyana. Masya Allah. Cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Sam, di Sam benang kuki Khalid sanggesa benangnya na menta ampun, sanggesa menta ampun kulah mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah. Kula mah desakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah. Nu mata kitu kunaon? Lantaran kula boga ilmu sihir. Detik ieu, menit ieu, saah ieu sihir kula deuk dipiceun, tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul. Bejakeun kitu amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa. Asuk Islam deui, kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tek bae zaman urang tahun 2010 musodeh. Masyaallah Gusti Allah doaku. Di Bandung Yasmin. Isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi. Yasmin teh Yasin teh turun ayatnya ka kula teh tadina mendek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model. Meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta? Sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak. Ketika manehna ditewak cek teu aya, jauh aya di ditu. Endeu kumaha atuh ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar tadamingkum andiri ulah kaget Muhammad. Di zaman anjeunna ilu manusia ngaku nabi. Etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana. Mata kula kaget di urang ge sarua bae. Aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui. Aya deui manusia organisasi, aya deui organisasi tandinganana. Aya deui anu hebat, aya deui nu tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri coba aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu sih berbagai macam tandinganana di levelna masing-masing di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi, para wali bae ge aya nu nandingi, para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid batama urusan zahir nu nandingan loba jasa, komo zaman kuari zaman acak-acakan. Zaman teu jelas mana sih nu bener, mana nu teu bener kabeh ngaku bener. Zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani, di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya. Kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru. Yang jelas adalah bir itu haram. Nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak. Goblok. Bir caknya halal. Haram bego padahal nya osok. Padahal nya osok. Nu osok bagian nurani nama tetep bae. Nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah itu yang begitu.
begitu mah ya. Lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang bener. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadang kudu sok zina. Kiai bloon, kiai bloon. Ada osok zina kiai ngebloon ke. Ngebloon ke kos kuari be. Aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloon ke. Padahal nyanan ge mobilna 2 nang ngridit kabeh. Atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan. Nurani teu bisa dibohongan. Ketika aya jelema keheul ka kiai, hate leutikna mah henteu nu sabenerna. Asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keheul ge. Setahun 2 tahun ka 3 tahunna kan hampura. Nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi, di zaman Kangjeng Nabi aya 3 nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah, 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah murtad, 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, 4 Banu Yarbu, 5 Banu Tamim, 6 kandah 7 Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah murtad pemurtad. Mata geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna, di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat. Kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman, may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabeh andini ti agamana, yakni babalik kuari ka kufur deui, babalik ka Yahudi deui, babalik ka Nasrani deui. Ta eta teh fasaufayatillahu, Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna, jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu. Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza, bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih.